Aku genah cicing di saung ya dah. Ya Solo lumayan nih jangan meureun sana deui mah. Iya, Nah kan naik balik. arek balik. Ayo tuh. Gubuk atuh iya. Waream aing mah kudu Astagfirullahaladzim. Kunaon ari akang? Oke kunaon ai maneh kunaon? Bawa ieu pan loba suluh. Kudu mau wasun atuh sia teh di imah gaya kene. Pan butuh akang yang di imah. Maneh mah ngariut-riut kahirupan jadi mau ringan tadi di berat-berat teh maneh Ayo mah. buru pan ieu nya akan bawaan ka imah. Waream aing ah. Guni atuh teh. Baik sia. Heran. Sok. Naon atuh teh sia teh? Naon? Orangnya bawa itu suluh. Atuh isukan deui Lain isukan mah itu kagok garing. Isukan mah beda dibawa deui panungtut meureun. Atuh kumaneh we bawa atuh ai da. Ya alo Kang eta teh pan suluh teh gede panjang meureun piraku itu segala Lah sambil aku teu kaduga-duga acan. Ari akang kunaon? Itu kunaon? Maneh nu kunaon atuh sia teh ngan kitu. Bawa. Maneh memacu pipas siaeun. Korean aing Astagfirullahaladzim Kang. da mau balik ka imah urang mah rek aya perlu heula. Ka mana ieu teh? Ka teu si Udin. Narek naon? Lah pokona mah kudu nyaho awewe mah urusan Asal lalaki. kulina pagawean diantep mana kulina. Beres atuh tenang. Os budak mah wae kahirupan teh pira teh tah mawa suluh. Bawa atuh ai da. Maneh mah ngapu. Yuk pasieun si teh. Berat teh mana kunaon? Maneh teh bosen lain ka aing. Lain bosan tang malakeun suluh. Ah atuh isukan we sia teh. Ya Allah, ayeuna pan isukan mah moal ka kebon meureun akang ka kebon sorangan. Heuh isukan da kurang sorangan di teh. Awas rasakeun sia lamun isukan teh ka kebon. Balik. Bawa isukan. Sebodoh. Gitu we pagawean teh eta mah. Ih. Hayang tapi paseaeun we. Aing mah heran boga pamajikan teh. Heuh da aing mah da. Orang teh pira suluh sakitu ngan ungkeng teh banget betul. Pira.